ari teu aya hiji-hiji acan mahnya tetep doraka ngan ku ayana hujan ieu dihampura. Mana deui nya ai zaman ayeuna mah tinggal di payung hujan nya. Make jas hujan. Wasiddatirihin jeung bangetna angin, angin gede sok disebut angin naon di urang mah? Angin puyuh ya, puting beliung, angin gede, tatangkalan arayeuh nepi kakeun palalaur, komo di perkampungan mah saeutik-saeutik resikona teh naon? Katinggang, jiga jalur nu ka dieu eta katinggang wae nya. Tah eta teh uzur berjamaah. Siddatirihin bilailin bari dina waktu peuting nya. Ari peuting kan teu kaciri mun gede angin lamun ningali tatangkalan lah. Sanajan eueuh tatangkalan ge pikapaureun. Wawahalin jeung belok alah laleueurnya lamun lempang teh nepi ka mantak barelok eta oge diuzuran termasuk uzur berjamaah. Keur mangebluk kari-kari uzur berjamaah meunang teu berjamaah wah beuki naon beuki ngebluk we nya. Sanes kitu maksadna sebisa mungkin salagi mampu mah urang mah kumaha usahakeun. Waharin jeung panas pisan, panas nepi kakeun lamun urang leumpang ti imah teh nerep tepnya, tapi da urang mah sapanas-panasna di urang masih keneh kuatnya, moe pare wae di sawah kuat, ai pas bagian berjamaah teu kuat. Ari di sawah makan panasna disebutna teh leuwih panas daripada perjalanan urang ti imah ka mana ka masjid lamun berjamaahna di masjid teh mah. Wabardin banget tiris janari nya. Arek init berjamaah aduh tiris nya. Eta oge sami uzur berjamaah. Wajuin lapar can dahar. Tah mending kena dahar heula we daripada gering keur berjamaah. Anu lapar pas adzan urangnya lapar dah henteu tita tadi daharna atawa ngahaja nungguannya engke dahar teh pas berjamaah. Tah eta oge sami uzur berjamaah. Wa atsin banget dahaga naon ai hayang nginum teh ngaranna haus anu kacida. Ari di urang mah kana lapar da sangu mah nyampak ngan lamun can nyangu lapar nepi ka teu kuat ka masjid eta uzurnya jiga ayeuna can nyarangu ya. Tah nepi ka teu kuat eta teh uzur dihampura ya. Ayeuna lapar teh wa atsin halabhab bari naon hese cai ayu di urang mah cai mah loba nya ka masjid ge sok makal malahan mah bihadrati toamin kalawan dihareupeun kadaharan lapar hareupeun urang aya dahareun bentrok jeung waktu berjamaah milih mananya mending dahar heula mending berjamaah heula. Mun kira-kira laparna teu bisa ditahan mah nya mending dahar heula. Sok aya geuning alasan urang maek dahar cenah bisi keur salat inget kana dahar. Jiga heureuy eta teh nya padahal mah asli, tapi bener-bener daharna geus naon? Laparna geus teu bisa ditahan. Ari masih keneh bisa ditahan mah nya. Masing sajam 2 jam deui masih kuatnya. Nyaeta mantos we salat heula bulan puasa ning pas adannya salat heula dahar heula eta mun salat heula kuat moal kuatnya. Tah tos ieu anu bieu dicaritakeun teh nya pikeun lalaki
anu merdeka, anu aya di lemur, anu geus baraleg, anu teu gaduh panguduran, teu hujan, teu leueur, teu gede angin, teu lapar, teu keur haus, hukumna teh fardu kifayah. Ari ngaran fardu kifayah teh idza fa'alal ba'du saqotol haraju anil bakin. Di mana-mana dipigawe ku sawarehna maka gugur kawajiban sawarehna deui. Contoh mun ayeuna rek berjamaah naon ieu? Berjamaah Isya. Lamun di kampung Cikamuning eueuh hiji-hiji acan anu berjamaah Isya, maka sakampung kabeh doraka nya. Ngan lamun aya saurang we nu berjamaah, saurang teh duaan nya piraku imam unggul atau lain ge berjamaah aya we duaan nya, saurang mah eta mah babasaan nya, aya we duaan berjamaah, maka nu sejen jadi teu doraka sabab ceuk kasarna mah geus diwakilan ku eta nu duaan. Berarti gede pisan eta ganjaranana yang geus naon? Geus ngagugurkeun doraka sakampung. Abi berjamaah contohna teh, maka dosa sakampung gugur anu tadina rek doraka jadi teu tulus gara-gara abi berjamaah. Ngan ulah ari kieu mah mapai ka tiap imah mayar tadi dosa geus dikurang geus digugurkeun, ulahnya ari kitu mah nya. Peda geus digugurkeun naonana dosa. Nah mantak di sisi lain orang teh kudu nganuhunkeun kanu sok berjamaah dina tiap waktu salat. Da urang mah pernah teu sapoe we suganya anu geus kaliwat urang 5 waktu berjamaah taranya. Kadang maghrib isya nya peda aya batur, subuh lohor kan di sawahnya, asar di jalan, maghrib paling maghrib jeung isya. Tak berarti lamun lohor eueuh nu berjamaah hiji-hiji acan doraka sarerea nya. Asar eueuh berjamaah hiji-hiji acan doraka sarerea wayahna. Eueuh batur aya imam wungkul. Secara umum bukan di bumi itu pasti berjamaah. Oh, berarti kalabat aya eta mah muhun. Atau itu mah bisa disaur berjamaah bisa. Tiasa. Muhun tiasa. Ku jadi kieu nya. Tah eta mah teu muhun. Janten aya kawajiban fardu alias wajib teh keur pameget nya. Kumaha ayeuna pameget ngan makmumna istri mangga eta masih keneh dianggap nya.